Pertama kali nyieun ayam serundeng sake kenceng. Nah, jadi cerita nanya barudak ieu aing hayang nyobaan ayam serundeng. Biasa teh nya ayam serundeng madak rada menarik teh ya dibanding goreng biasa mah. Tapi di dieu ge aing mencoba-coba bae dak nya heueuh cenah ge terbuat tina laja jeung kalapa. Bener teu dak ja aing mah teu nyaho. Tah di dieu ayam geus siap tah tinggal dikulub heula, dikulub geus disamaraan ku aing pokona mah biasa bae dak nya ai samarana mah atuh heuh koneng bawang tek-tek bengek ditambahan uyah biar ada rasa. Tah setelah geus nyampur bumbuna ditambah ieu ku aing diasupkeun si kalapa jeung si lajana dak emang kieu atuh heuh meureun dak aing ge teu nyaho ieu mun salah kudaria boleh di komentar saja. Tah tidak lupa ku aing di dieu dak diaduk-aduk pake tenaga dalam atuh heuh dak makena ge kayu ku aing tuh atuh ja teu karebah ai ku kalaci mah dak. Setelah diingkeun kebel daknya ieu di dieu asak laju ku aing dijahit tuh daknya lumayan bae pan ai dipake sarundengan teh mah teu pucat-pucat teuing teu polos-polos teuing rada aya runtahan saeutik. Ulah salpok pokona mah darian di dieu aing masakna dina hawu daknya deuleu bari ku balukbuk teh. Singkat caritanya barudak ieu daging kotokna geus asak geus rengse digorengan daknya teu di video ngagorengna mah jadaria ge nyaho meureun cara goreng menggoreng tuh alhamdulillah nya dak ieu lumayan loba.